Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang? Alhamdulillah. Dina denget ayeuna tiasa kapendak deui dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 3. Dina pangajaran dinten ayeuna ibu bade ngadugikeun materi ngeunaan kalimah ngantet satata. Kalimah hartosna kalimat, ngantet hartosna majemuk, satata hartosna setara. Jadi kalimah ngantet satata atanapi kalimah majemuk anu setara. Setara itu anu sami. Begituna hayu kawitan heula ku ngabaca Bismillahirrahmanirrahim. Harti tina kalimah ngantet satata atanapi pengertian dari kalimah ngantet satata nyaeta mangrupakeun gabungan tina dua kalimah anu palakuna sami tapi caritaana beda atanapi palakuna beda tapi caritaana sami. Ayeuna urang tingali contona sasarengan. Kalimah kahiji Danu resep main bal. Kalimah kaduana Adi resep main bal. Kumaha ngadamel kalimah ngantet satatana nyaeta hideep tiasa ngagabungkeun atanapi ngahijikeun kecap anu samina. Dina contoh di luhur kecap anu samina nyaeta main bal. Jadi main balna cekap di serat sakali wae. Teras ditambihan kecap jeung kanggo ngagabungkeunana. Jadi kalimah ngantet satatana dina contoh tadi nyaeta Danu jeung Adi resep main bal. Contoh sanesna urang tangatan deui kalimah kahiji dikate sok salat. Kalimah kedua tapi kalimah B dikate sok ngaji. Nah, dina ngantetkeun kalimah ieu aya kecap anu sami nyaeta dikate sok. Nah, jadi dikate sokna cekap di serat sakali wae. Terus urang pilih kira-kira kecap anu merenah kanggo ngantetkeunana atanapi kanggo ngagabungkeunana naon? Pami dina ieu kecapna nyaeta nganggo kecap tuluy. Janten kalimah ngantet satatana nyaeta dikate sok salat tuluy ngaji. Hideep sadayana dina ngantetkeun kalimahna hideep tiasa ngalarapkeun kecap-kecap anu diantawisna aya kecap jeung atanapi kecap sareng lemesna aya kecap sarta aya kecap tuluy atanapi kecap saterasna basa lemesna aya kecap boh aya kecap atawa atanapi aya kecap tapi atanapi namun. Eta kecap-kecap anu tiasa dilarapkeun dina ngantetkeun kalimahna. Sapertos dina dua contoh tadi benten-benten kecap anu dilarapkeunana anu kahiji mah nganggo kecap jeung anu kadua mah dina contohna nganggo kecap tuluy. Nah, kumaha hideep sadayana gampil kan ngeunaan kalimah ngantet satata. Supados hideep tiasa langkung faham, langkung ngartos tina cara ngantetkeunana, hayu urang kerjakeun latihanana dina kaca 28 dugi ka kaca 30. Hideep sadayana sakitu heula pangajaran dina dinten ayeuna nu tiasa ku ibu didugikeun. Mugi-mugi materina tiasa ku hideep dipikahartos. Hatur nuhun dina perhatosanana. Ibu tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.